mancing tisuk datang ke setengah genep tuh menang-menang tak atau tisuk datang ke setengah genep jalan dari jam teh maghrib aja menang goblok nyatu sholat pada aduh setengah genep aja balik ya nyana doa ke Allah, ya Allah mana Rahmanmu mana Rahimmu cina Gusti Rahman cina Rahim aing tisuk datang ke setengah genep terbalik can menang hiji acan negara aing Rahman mana kok arah tuh jelema tapi kulantaran Allah Mama Rahman teh ya tuh lauk titit sagalinya cek bae hiji ngomong deui nya 5 butuhna kula hiji pabajikan hiji 2 anak 3 5 inget teh ku Allah ditayekeun we ti laut teh 5 plak pecah karak cenah Gusti sakumaha makhluk bae mental 5 ke 5 bae mana Rahman mana Rahim leuwihan atuh ya Allah ya Rabb ya cak Allah teh hayo geus kadarinya pinuh kau parahu pinuh nah ieu Rahman ieu Rahim gas Gusti lah pokokna mah kula percaya Gusti Mah Rahman Mah Rahim mantap gas buat tuh ke sisi laut nurun wadahan kabeh Masya Allah buaran datang ke imah mana kauruan urusan laut kok dibawa ke imah urusan Ieu Rahman Rahim geus karasa kunaon haju kahuruan naon artina laut Gusti cekeuna teh mana Rahman Gusti mana Rahim Gusti atuh sapira laut cekeuna teh Rahman oh gedean atuh geuna pamarahan di hareupeun imah dicekal ku pamajikan anak ku anak na ulah marah ka urang marah teu marah kumaha teu marah kumaha cek nya bayangkeun coba mancing tisuk datang ka deuk magrib teu menang-menangnya marah ka Allah ieu teh nang marah tah lauk dibawa sakit teh nang marah mun teu marah mah teu dibere cek nya teh barang datang ka imah ieu kahuruan cek nya teh ieu kumaha Rahman Allah jeung Rahim Allah langsung ditadiu ku keluargana tenang ulah wakam mamarahan cek geuna teu bisa sebab ieu urusanana ngagedean lamun teu marah deui ka Gusti Allah engke ieu kan karak imah kandang urang bisa kahuruan kandang sagala rupa beake kabeh nah kakarak diajak ka imah kiai barang diajak ka imah kiai ieu salaki kula cek pamajikanna mamarahan dongengna seperti tadi tah cek kiai endek teu marah kumaha atuh di ditu bener ge menang lauk ai imah kahuruan endek teu marah kumaha atuh ya pasti marah cek eta jelema nu mancing teh kieu tolol ye aing minta nasehat gedean hate aing we dibaleumi mah sia aja apa majikan balik ulah ka imah kiai kosir beres imah kiai ceun aing panas biarna teh datang deui ka ka imah kiai atok dia kiai Golkar ya wah leuwih teu beres asana sababaraha kiai karak datang ka imah kiai anu boga kebijakan begitu dibawa ku keluarga anak kula mah geus lain urusan lauk lain urusan imah urusan ngaredakeun pikiran ieu pikiran lamun teu diredakeun stres lamun geus stres kan boro-boro ngabangun imah tangga jeung boro-boro ibadah ka Gusti Allah jang diri lagi geus parah maka kula minta nasihat coba ka mama ieu mah ulah kudu dinasehatan kos kieu mah moal bisa dinasehatan sebab nyana boga kayakinan nu mantap nyana ngagerokeun ka Allah Rahman Rahim ge aya kayakinan ngan kayakinanna tertutup geus kulantaran tertutup
haju kuarinya neuleuh imah leuwih tertutup deui maka lain kudu dinasehatan ieu mah geus cicing heula di dieu baralik kabeh pamajikan jeung anak ieu mah kena cicing di dieu cicing mondok jadi masantren lain mondok masantren beda mondok jeung masantren mondok mah haji pendi lemburna pondok lahir tangka pae di dinya bae tapi bodoh bae sebab tama kampung pondok ngaranna masantren nah bareng masantren dituturkeun kan ku kiai sebab jelema lapar moal bisa dinasehatan kecuali dibere dahar jelema lamun hayang kawin dinasehatan moal bisa kecuali dibere jahe nasehatna teh model kos kitu orang bijak karana jelema lapar kudu bere dahar jelema dahaga bere nginum jelema hayang kawin jahe nah ya pikiran anak mana hanya orang bijak anu bisa nerka pemikiran jelema saenggeus da diterka dibere obat langsung dika Allah maka da sehat jang jelema ieu lain kudu nasihat bahasa tapi nasihatna kudu dibangunkeun deui ini musyawarahkeun jeung keluarga saenggeus dimusyawarahkeun nu penting aya jang menghuni ngahuni diri asal teu kahujanan teu kaaminan dibangunkeun saenggeus dibangunkeun kakara dibere ilmu nu menuju ka Allah yakni menuju ka tauhidat urang kuari kakara datang ka ilmu tauhid wujud kidam bako mukhalafan encan datang ka yakin untuk menuju yakin eta dibutuhkan proses maka tafakur maka riyadhah mujahadah datanglah ka mer-meran jawara di jawara ya nyana keur main gaplet azan salat sia ulah ruturkeun aing tolong aing salat sia salat pengen sok kan ruturkeun aing nyana terus bae sia naon nonton aing salat jadi tuh tampilin siapa yang bekal kah tolong aing ka batur intahan ka sorga aing nya ngagedibur ka neraka blong kan tapi eta ya muruna bil ma'ruf aya bae tah aya bae tuh nah eta teh ya muruna bil ma'ruf ngariung papatannya teh main gaplek awas ya sing jujur sia main buku main kita jujur goblok sakiana main sing jujur ya sing bener mana aya main bener buku main gitu bener teh eta tah ngomong gitu kan ya karena eta ya amrun bil ma'ruf yo kebal-kebal banyak lagi urang sok marahin bae yo urang marahin bae geus anu menang seleh cenah nyana kene nu ngomong nyana teh bari cenah nu ngomong teh karena dia bae geus bari ngarokok ieu urang main bae anu meleh anu menang nya cenah lu menang mah curi cenah teh nyana kene nu ngomong goblok enggak isuk mah main deui ya Allah ya Rabb dia emang cedek kiai osok main kan nyawan kos gitu sial lo dongeng kai kurang kai nganggap main wae balak-balak genep bae mah atuh tah Haji Pendi guru aing tolong nah ieu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya memang jadi karakter agama masyaallah hebat tadi urang wah, itu di masjid dan naon ada teh naon muludan. Ira aja muludan engke tanggal 12. Bener oge nya ngagungkeun ka Kangjeng Nabi. Bejakeun aing nyumbang 10 dus. Maca sholawat ti lo. Salat ti lo. 10 dus bejakeun gitu. Emang sia muludan make nyumbang sagala emang sok salat. Dia tuh salat urusan nyumbang mah nyumbang. Malah maka babaturan ayo saya nyara rumah muludan ayo kita karena ya amruna bil ma'ruf ayo aing dong 10 ayo sia ayo nyumbang kan siap danan siap bunga hadiran nyumbang kita karena dakwah eta nya eta ya amruna bil ma'ruf di atuh di urang mah jawara ge ka saralorga jawara ge ka sorga jawa ya muludan mah nya nyumbang nyumbangnya nanti udah aing beres geus pas geus beres nyumbang datangnya na kadinya berkat dakwah
10 dus sebarerit berkat leuwih 10 dus goblok teh jawara. Tapi nu jelas peduli di urang mah sekarang itu coba ge. Hebat lah di urang eta berkarakter tah. Ya, ba'duhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Masyaallah. Wa yuqimuna shalah. Jeung ngalaksanakeun salat. Ieu karakter mukminin jeung mukminat. Wa yutuna zakat jeung ngaluarkeun zakat. Mukminin mukminat. Bae di salat. Ulah ngomong-ngomong salat ka aing sia bae heulana. Hayo geus salat. Salat. Jana mah henteu. Mungkin saminggu sekali Jumat di tukang. Tapi masih kene. Geus banget. Eta hadir eta pas kitu teh aya anu sajumat, 2 Jumat, 3 Jumat, 4 Jumat, 5 Jumat, genep Jumat henteu nya. Oke, geus aya 5 bulan karak jol. Ku urang dinya ge pajar tamu, ku urang dinya. Pajar tamu. Ku carangkan kawan. Ku tetangga ditanya, "Bapak di mana?" "Goblok di mana?" Kaler tolol. Orengan carang. Genep bulan karak. Wah, ayo lebaran mah diharap. Lebaran mah samping anyar, baju anyar, sajadah anyar, bebas rebah anyar. Batu, si isuk ayo lebaran, sholat, ayo. Masyaallah, eta dakwah tanya nanti. Wa yuqimuna sholahna satahun sakali. Ih, deres, mun cara kuburan eta Tanggerang. Aya nu salat dasar tahun sakali, nu genep bulan sakali, nu 3 bulan sakali, nu sajumat sakali, itu aya anu biasa. Nu penting wa yuqimunas. Dia cekula mah, cekula ye urang kula nilik jawara be, jawara di urang di dieu. Jabar udah haji jawara ge berarti ka di mana aya? Ini mah sagera jawara tuh di ditu kemuga haji, di ditu muga haji, di dieu muga haji. Itu berarti kan nya ngajawara ge mah perusahaan. Ada perusahaan mah, jajar lo hatena mah iman. Ya teh mah kos urang Pandeglang mah kos kitu. Urang Pandeglang mah ngomongna ge lain deui panjana mah. Ge dak. Atuh, urusan ibadah, maling mah teh mah perusahaan urang. Siap orang Pandeglang. Ada ibadah lain di ke pangeran. Ini maling mah teh pan produksi. Pandeglang mana ber. Nah, iya teh yuqimuna shalah wa yutuna zakat. Bae ngazakat ya zakat hampir lah di urang. Loh, nu rugi jawara ge salat tilok naon tilok. Deuk lebaran mah bager. Deuk lebaran mah beres anu. Aya nu bebeja kadinya. Mulan si anu can kabeli samping. Ya, karunya amat. Barikeun. Salat ge tiloknya. Tapi barahan ayo bener lebaran udah datang ka keluarga sampai. Ayo, ayo. Terjaga urang mikiran jawara urang ge puyeng. Itu puyeng mah salat tilok, mabok osok, tapi wayah lebaran bager. Ya tuh, kiai sebarang nu kabere BHS eta ku jawara nu mabok. Sial teh jawara goblok. Atuh teh ieu itu udah zakat, bunga zakat kadang-kadang ya nam. Pemajikanana. Aing ngisi zakatan dan kita. Zakat anak hitung kabeh. Sama. Padahal mah batana mah kubil kene mabok. Zakat, dia dengan barang, si ada udah datang dengan zakat malaikat surga sih. Ya. Buku mabok kene. Jawara mata goreng lamun nyaritakeun seputar jawara aya seuri urang ge. Urang dakwah mah terus bae nya yang muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa yutuna zakat. Jadi urang mah ya. Gawe dagang. Dug limbah maling segala. Kebel-kebel ngisugi bae datang ka kiai. Assalamualaikum. Salam. Ente di anu dina dagang nang limbah pula anu bawah. Dek nantu ka dieu. Dek nanyakeun sikana kudu ngazakat dan ji. Udah bagus sih udah. Nang malingnya dek di zakatan.
Saeutik ya pelimbah nang maling tetap jadi tagen zakat. Masya Allah sakit kita parah eta. Eta karakter mukminin mukminat kos karar itu aya bae tah. Masya Allah mantap. Wah diajak bae kurang wajib jawaran ajak bae. Kadang-kadang kita nek nyawa teh jelema. Nek nyen pondok nyen pondok di dinya halangan main aing. Ulah gitu. Ngomong jawara mah cowong. Ulah nyen pondok di dinya ulah didengit aku kiai ulah. Terus dia tuh kajen ya namanya orang nyin bae. Kenyana liwat geus jadi teh pondok tolong meureun budak. Engke ngaharam-haramkeun main pan aing aya di dieu. Ngaharam-haramkeun mabok aing teu gunaeun teh budak. Ulah tenang bae teh sik ayo bae terus. Ya kebal. Budak aya nu ngaji eta. Aya cenah sabaraha? Aya bade 10-an teu maju teh budak. Kayak ku aing dititahan goblok teh coba. Jawara mah kok kitu nu kacak jadi urang anu ya. Nyana untuk nyekel sapekar dolor. Kunaon teh gara lagi gara roba kiai aya di urang naon aya di urang. Kunaon teh gara aja. Tinggal masyarakat bae puyang aing gak sia. Jawara teh mah kok kitu batak kiai kudu tengger. Biasa teh cenah engke ge babali. Tung nama tuh nu ngabangun masjid jawara, nu ngabangun pondok jawara, eta kos kitu di urang mah. Coba ge, lenget coba ge. Lenget kos karar itu. Asal geus nyana beta tandang maju. Ya sia ngabangun pondok kos kieu. Mah atuh sia mah ieu boro-boro ku angin ieu mah. Ku hitut je rubuh. Jawara mah ngomong sak tablakna sungut. Kayaknya mah hitut jin beureun. Ngokol jawara boro-boro ku angin teh jangan hitut ge rubuh kos ieu mah gade. Ka jawara mah kos kitu gitu. Ulah geus bae mah sabaraha duit sih kos kieu gade kitu mah. Emanya di negara urang pondok jore kos kieu. Tah jawara mah asal geus kos kitu bae. Ngamuknya nama. Panti geus eta pake suluk. Ieu keur carita nu mantap teh ieu Allah teh lain lalagaan tah. Diasupkeun ka hate urang ulah pake lalagan ba'duhum auliya ba'd beneran. Asal orang menyikapina bae, menyikapina antep bae heula eta mah keur aya di duniana, tungguan, bulanan, tahunan deleukeun ge. Teu saeutik urang di Serang, Pandeglang, Tangerang mah komo. Teu dicaritakeun ku kula ngaran-ngaranna. Akhir hayat teh hampir husnul khotimah bae. Akhir hayat teh jawara geledegan hampir husnul khotimah bae. Eta sodakohna. Udah kok nanya ngomong bari kos gitu bae kan ngerenyeng jawara bari ya udah kok naon nyen mah jadi sah udah segala nyen mah di kosan teu sapira teh gitu tahun belum amat ngomongnya mah kos gitu tah tapi lamun di belum ulah ya mah ngomong wae gitu nanti jawara mah kos gitu udah 11 tahun 2 tahun 3 tahun ini berat kemajuannya tapi anehna kieu di jawara aneh aya keanehan zeti. Lamun eta disumbang ku pemerintah teh daekeun. Jawara Tangerang, Serang, Pandeglang mulai. Pak, itu ge sumbang. Naon si pemerintah mah. Teu jawara ge aya imanan. Teh di jerona bagus. Jawara mana geura ge? Jawara mana anu daekeun nyumbang ka kiaina anu deukeut ka pemerintah teh. Taruhanna ceuli. Kurang segala di pasantren majelis salim anu disumbang ke pemerintah teh daekeun jawara embung aing mah kajian kos dia nyumbang matukan asli emang itu kayak itu asli ka mah sumbang ku pemerintah ka Ki Mustamal siang teh jawara ya ka Mustamal sana gaul ka mesti jawaran tapi beneran eta aneh aya aturan di lemburnya anak masih teh disumbang nya anak. Kunaon teh tah ieu mah bohana pemerintah anak sumbang penggalap pemerintah segala naon mendingan kana anu. Geus, ieu mah pokona mah iman mah kana masjid anu asli. Teu harapan ku pemerintah. Aya kos kituan teh model. Teu model teh jawara teh kos kituan padahal manjana salat tilok naon tilok. Tapi wayah anu diumbang pilih-pilih. Ya Allah. Kunaon teh? Ieu tah. Jadinya naga sarwa bae kabuktikan ba'duhum auliya
ba'd mukminin mukminat parenganan sawarehna nulungan sawarehna jaboga karakter nage amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah jeung nurut ka Allah jeung Rasulna. Masya Allah atuh jawara ka Mekah naonan dan datang kiai kula doa anak kunaon dek ke Mekah si gade di ditu bisa nampil sok isiuna antum atau milalaga atau kual teh kena teh doa lah jadi kiai beun aman-aman di dituna aduh jangan tah sok di nasihatan kula inget-inget besi pernah najong besi pernah nampili geus kiai geus inget-inget pernah anu ditajong ukulan tampili ukulan geus moal lamun inget moal barang datang ke Mekah teh bang bengkak sukuna nya lagi ini sebenarnya mah jangan disinget najong si anu jeung si anu kan ieu bengkak nya Masya Allah nelpon ka dia ka kula ya doana kunaon bengkak suku deui teh cenah teh ku kiai ngisi nasehatan besi najong aja geus beureun najong pamajikan ajan ketobatan majikan pernah ditajong Masya Allah mangkaning dibawa pamajikanana atuh minta hampura nya ka aing hampura Gusti beres cabut eta Masya Allah bareng datang ka dieu najong deui ulaika sayarhamuhumullah kayan mukminin mukminat berkarakter anu ba'duhum awliya'u ba'd eta teh sayarhamuhumullah bakal dirahmatkan ku Gusti Allah. Jadi kesimpulan nama mukminin mukminat mah ujung-ujung nama bakal nakah hujanan tur kasorot ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun sajana Gusti Allah maha gagah saha anu bisa ngahalangan moal bisa tina ngaluluskeun janji jeung ancaman Allah. Hakimun tur bijaksana, kebijaksanaan Allah la yadau syai'an illa fi mahalli. Para nenden hiji perkara lain dina tempatna pas nenden dina tempatna wadhu syai' fi mahalli ngaranna hakim. Lamun khianat wadhu syai' fi ghairi mahalli. Nah, ieu mah dina tempatna masing-masing. Si eta kos kitu amalna kebijaksanaan Allah bakal dibere walasana kos kitu. Si eta kos kitu kebijaksanaan Allah bakal dibere kos moal. Anu pagaweanana sakitu tetapi balasanana leuwih ti pagawean moal tu ngaranna teu bijaksana apa. Dengan kita ujung-ujungna mah ujung-ujungna sayarhamuhumullah. Kula masuk ngapakuran Ahmad Zen jawara di pasar Kemis mabok aya dinyana hohoak aya dinyana segala aya di gaulna polisi mana nu teu wau jeung jawara Jakarta wararau nyana tapi di akhir hayat ngaji ban ka di malam Jumat ngaji malam Salasa ieu keur carita salah saurang kabeh ambek ngaji di kebelah dieuna pohara sangan Allah mengenai berarti kusul khotimah maot dek ngaji pan malam Salasa Senin tadi disiapkeun pemajikanna lagi siapkeun baju ngaji geura teh arelana kabeh jawara ngaji ngaji ngobrol pan jeung kula di dek ngaji teh malam Salasa Masya Allah ternyata Allah mengendaki lain. Nah itu kan Husnul Khotimah ku endit lagi kan lain lalaga orang percaya ke ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang ditapakuran naon ieu sedekahna
Jawara gejing ngabantuan loba walaupun loba anu punya nadi nyeri loba lah ngaranna ge jawara tapi sodako jeung babantu loba Allah melihat karena sodako jeung bantuanan husnul khotimah itu salah sahiji loba kula menceritakan jawara-jawara hampir husnul khotimah kita kurang doa mudah-mudahan orang kabehan baik anu ngararaji maupun nu teu ngararaji anu kadengeuna kuari ngajawara atawa anu teu makomo mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga disalamatkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala di akhirat dosa-dosa urang kabeh dihampura dosa dulu urang dihampura bapak mang urang kabeh dihampura sehingga dengan pangampura Allah urang kabehan paparengan menuju surga Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.